Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barudaknya ya arurang teh erek healing mah moal waka nyeun film tah mah bagiana liburan heula arurang teh nya. Pokona mah liburanna ka mana tah eta teh? Gostu Pangandaran. Hah? Gostu Pangandaran. Anjir. Pangandaran sinalur. Pokona mah doakeun arurang sing salametnya. Pokona mah. Pokona mah poe ayeuna mah urang mah rek ngeplog we heula heuh. Berangkat di rumah ya di base camp ye. Bismillah doakeun ah. Sekarang aku mau numpak. Dadah, aku rek tumpak. Dulu lah. Tumpak, Bos. Tumpak penting bodon. Tah, halus bos nage. Sekarang aku mau tumpak, Bos. Alhamdulillah ayeuna sim kuring atos dugi di hotel ieu teh hotel naon nah hotel Damanaka itu ngaranna teh. Iya hotel teh. Tah ieu aya barudak tah pokona mah. Nyi resep lah pokona urang mah rek nyawa ubrut kagok urang mah. Sia tah barudak. Keur di hotel urang teh ieu teh. Kakarekeun urang mah numpak kasur kieu tah. Coba review. Review ya berdak urang review tah di dia ya Mike Tyson tah. Kumaha perjalanan? Capek. Lawan JP anjing lieur. Lieur 3 kali di JP. Perjalanan capek ya kumaha perjalanan didinya? Wah, mantap lah. Mantap. Melelahkan. Ayeuna waktuna rek sare di dieu na kasur hipo. Heeh, sare. Aya dinya perjalanan kumaha capek? Capek nyeri tunggir deh kak. Tah, atuh urang ge nyeri ieu. Tunggir asa nyeri kieu Gusti. Heeh. Loncat-loncat rong cobaannya kasur alus ya. Lah kumaha teh rempak. Mau sing dicarekan kudu bogana kita. Ulah bangor. Tong dibiasakeun di lembur bangor barudak urang pokona mah tah ayeuna urang teh keur rek ngeunteng heula nya. Keur nge-review. Ieu di dieu aya Mang Leto kumaha ya perjalanan capek di dieu? Capek aing kalam heula. Capek cenah kalam heula cenah istirahat heula. Capek. Da urang mah pres kieu kitu urang mah ke teu perjalanan jauh ge urang mah kieu we pres urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngali rek ngojay. kolam daet tapi ieu na barudak ngadaeung kok. Kunaon jeung budak leutik atuh. Tingali. Ya. Mana ieu rek ngojay di dieu kayak Bae lah. Nurutan budak, dorong budak leutik ini. Leutik kene cenah ci. Ada banget teh kolot. Rek ngojay. Moal atuh dajang budak urang geus kolot. Moal ngojay. Tapi rek cobaan deh keseruan aja.
Kumaha kesan kesana ya? Seru. Seru banget. Ini momen yang langka banget. Apalagi aku pertama kali main bareng sama Arthur. Ini seru banget, serius. Ayo ikutan kita renang. Gitu guys, teteh ayeuna ayeuna si teteh ieu urang video. Teteh nah mah ngojay. Enggak bawa ganti. Nah tuh sanes ngenak salin. Cuma dikit bawanya. Oh. Cuma dikit jadi enggak akan ngojay gitu. Enggak akan. Enggak akan guys cenah. Iya, tinggal urang keur di pantai Barudak. Kieu lah suasana Pangandaran teh geuning nya. Panas anjing hareudang. Yang Tapi enakeun. marurah. Marurana. Ada ya? Jadwal malam mereka mana? Open BO. Asik goblok. Wah, aduh ketuk si eta mah ngomong ke mana wae. Naon? Rek engke ka manaeun ieu? Urang geus ieu rek dan ubrut. Geus si aja kararieu nya. Kapten rek, kapten. Geus di mana ieu? Terus iya tuh, terus perang kan guna selancar. Jika imigran nu ti mana teh geuning Anu Cicaheum ya, di SpongeBob teh geuning anu mamawa tam-tam bari selancar. Saya teh. Dibjo. Geus sakitunya tuh, lihat. Itu. Petap. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Ayeuna peuting geus tiba, jadi orang teh capek ya teh tapi erek jalan-jalan orang teh menikmati suasana malam pokok namanya. Jadi ikutin terus pokok nama orangnya orang rek ini sih ya pokok merek jalan-jalan Rek naik mobil sepeda yang apa? pokok nama Rame. gitu lah pokok namanya insya Allah lah orang mah ayo gerak ke dia orang nampo suasana luar Tak, hayu rek ulin orang ya tah jadi ya teh di hotel naon ya teh lah ngaranna teh urang tak apal ya teh tuh jadi tuh di ditu teh laut tuh di belah ditu teh sebenarnya mah tuh laut pokoknya mah. Jadi ayeuna urang rek jalan-jalan ka handap pokokna namanya hayu pokokna urang ulin barudak kita aya barudak loba tuh hari hayu urang jalan-jalan yuk. Ayo angke kalau lawa lampunya Mana di ditu? oh Siap ayo. Ya. Urang anu caam guys. Mari guys. ayo guys mentas buru guys dadah bos.
Selamat pagi semuanya. Selamat pagi pokoknya mah aja. Saacan balik kurang ieu ulin heula biasa di dieu jeung barudak nempo ieu pesisir pantai pokoknya mah tuh di ditu tuh. Sileto tuh kermija itu kermija Sileto. Kade teu nempokeun Sileto. Eta tadi ge kitu pokoknya mah menikmati suasana sakedeung deui urang ngarek balik jadi pokoknya mah mantap lah pokoknya mah liburan kali ini mantap kayak daguan deui urang ngarek ulin deui kalem